Anak ing, ada dari Aya naon Bapak? bapak teh ngisi ngerasa kolot. Kulantaran gitu bapak rek tapak kaleuweung. Jadi anu ganti bapak teh Purbasari. Tapi Pak, nah lain abdi. Lain abdi teh anu budak pangkolotna. Bapak, nah kuring. Bapak milih Purbasari, sebab Purbasari teh bangun pisah bareng, pibageran leuwih tinggi saja. Purbasari Lagi tuh. Ambu, dia abdi nyimpen gaduh garwa anu saropan sareng ambu. Juga rateangan pijodohan anu mangrupa keus ambu tapi ulah torojongan tidak kudu make rasukan anu mangrupa lutung. Ini kuing teh hayang daging lutung. Mangga juragan. Ah, nenek ulah disungkit. Kuring anu ngaku indung kami. Kuring nyaho nu ngaranna karaton. Aya naon nirinya asa keterangan dulu. Iya lutung mending saya dipencet napisan. Berarti juragan pasrah dulu anak kamu. cing lutung panyokotkeun teropong di kolong bale. Jurig sia lutung. Teropong aing saus-aus dibebekeun. Ini anterkeun si lutung ka leuweung. Neng, iya aya lutung pamasian Purbararang kanggo pibujangan ini. Geuning kita teh aya kene adilna dari jeung lutung oge tambah heueung di leuweung. Bejakeun ka si teteh. Hatur nuhun. Mangga Neng. Nah jadi abdi kieu leuweung teh. Awas mun Purbasari urang bakal ngancurkeun sagalana. Purbasari ayeuna maneh bakal elek sabab bebeul urang mah manusia maneh mah lutung. Purbasari tempat urang bakal manehan di lutung. Iya si lutung, ini teu bisa asa pisan ngintip.